tuh kumaha? Bagian tuh sieu sih. Ceng brek. Umbung brek. Ka dieu sakodo. Naon? Ka dieu. Cicing ini. Ka dieu ceng. Pan. Ih, ngalawan sekali. Ampun. Urutan. Tong ngalawan kareman banyak. Ceng urutan ya. Aduh. Orang keluar orang. Terus gimana ke tuh? Biasa ceng. Ngaran-ngaran air reman unggal penting dulu yer bang. Ngewa batur ke ka urang. Ulah sok Boga duit ngalawan. meureun. Ulah sok ngalawan kareman mah. Si bener utana. Bener. Si bener. Tah. Ieu genangan. Pakaian second yuk, bertut. Dalaman yuk. Dan aya kene. Bertut. Tah. Ieu genangan. Bertut pakaian second. Dagang pakaian, arek moal sia. Oh, lauk bakso. Molah. Ayo sia ampunnya. Di pakaian lauk basah deui dongo ba meureun sia malih. Oh, beneran bos, urang mah teu beuki da. Bodoh amat lah sabodo sia. Mang beneran ulah maksa ge moal-moal urang ge. Geus kira mabur lah sia. Percuma aing ngomong jeung sia bisa saminggu aing urusan. Lu mabur dia. Memang beuki gitu. Ibu-ibu, teteh, pada rada yo. Kalau mana barang second bertut? Aya nanti. Atuh loba naon be arek? Naon? Iya, teh ulin cang milihan jeung kali lah. Ayo keluar. Rekaman si Adul. Pak Ustaz. Rekaman si Adul. Ustaz, ngomong Ustaz. Astagfirullah. Maksudna sih Naon ieu? kat di dieu tempat anu aman mah. Kumaha jampena? Umur seber pelet. Astagfirullah aing nanya oge ka mana lain mere pelet. Segera buka yang lempol dagang naon eta. Buat tupan lalaunan heula. Tingnya ge raja pembeli. Henteu maksudna kieu nu kumaha urang nempoana di talian bae mah. Leulesmu, lalu Oh, leuleus. ka dieu he. Kieu lalaunan tenang we. Mana batai foto kieu. Gimana? Teraji di dari mana? Oh, berapa pilihan? Sugan aing sia bolot nanggeus cager. Kumaha ieu jampena? Wah, mere pelet. Bodo amat lah mendingan aing ka masjid. Ieu naon ieu? Ngaledek. Atuh ieu sing barang second ge 70% kene murah meriah 15.000 eta. Tengekeun Kang, ieu mah lap butut, lap dapur ieu ka bawah. Atuh pan ngaranna ge barang-barang second. Masih Kira-kira 70% sia mah eta. Senya ge barang second tuh meuni kieu. Mung lah moal wani. Atuh milihan ge anu kaharti. Mana da ieu mah baju lalaki bae. Murah meriah ho ke barang Daster, daster. Tajeng salaki bagus teh. Salakina ge eueuh. Mana? Ka di Ke Bandung Bali. rantau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Pak Ustad. Dat kirim cari. Biasa Eta ieu geura pilihan tah, barang pilihan. second barang bagus gane. Hah? Loa, kok iya loa. Ayo tak, mangga geura dipilihan teh bebas. Bener. Atuh bener sama. Oh iya banyak. Letak. Tat. Kade. Ayo maksudna kumaha main bawa. Pantas ditahan milihan. Atuh pantita milihan ge maksudna urang mah di dieu jualan tad. Pandidina tadi teu ngomong dagang. Atuh pan sing teu ngomong dagang ge meureun batur keur marihan urang di dieu nyaho keur dagang mah nya kudu diomongkeun tad. Tah ka dieu deui aing moal meuli. Atuh, Itu balik. parang kok dibere dibalik bekeun deui. Sing geunaheun ngurutana. Kenapa anak sia di dieu? Ustad. Mana rek kemana baik? Biasa orang mah kamari-kamari mah. Terus jadi kapten. Kapten bola lain.
lain kapten bola Pak Ustad, kapten kapal pesiar. Oh, loba duitna. Kayak gitu baiklah Pak Ustad. Hampura Pak Ustad anu sakieu lumayan bae Ulah. ngertikeun meuli Ulah naon sakieu belum bisa mata-mahan deui. Malah mangja. Nu kaharti bajuna ge. Halaliu. Sia mah. Hageus lah ieu mah geus tadi sia nyabakan doang acak-acak doang kotoran barang Meureun ai nu pembeli mah raja sing nepi au atuh sing raja oge ti tadi sia mah nyabakan aing Moal mau lah. Tahu nu kaharti. ampun orang dia banyak. Ulah kukulutus mang eta dibeli mah. Kumaha aya Batu kulutus na orang coba laleut cenah ku di aca di cabak-cabek doang. Aman. Geus lah di dieu bertut yeuh pakaian yeuh aya keneh yeuh. Adat-adatan kitunya dagangna. Enon. Naon ai sia datang-datang teu jelas. Naonnya sia teu jelas. Naon? Ai sia datang-datang si sopan cium tangan naon ka aing. Tah eta maksud aing anu maring kuecen geus pangencan. Jelas sia mah. Ngomongna geus mah makan kolecir segala enak. Datang mutingkeun bae. Mabur geus sia. Eta anu urang lebak anu maring kuecenna. Ayo sampurkeun lah. Astagfirullah, eta sia kedatang. Nyaul lah sih yang agak jelema lebak bae. Mabur kentu. Kedua lah. Ayolah orang sampurkeun anu maring kuecenna, bukan tos didinya. Beres jeung sia. Beres lah. Mabur atuh. Aing leuwih. Itu. Aisyah rek mana? Dah kitu maksud aing ngotong bareng hendak sama. Bos. Ayo bos. Mainan bos. Pak Ustad. Oh, eta anu maring kuecenna aing. Teu nyangka ieu sia teu maring kuecenna botoran aing. Lain eta mah. Lain eta di mana? Salah. Anu maring kuecenna aing kan geus bukan ku aing. Salah. Lain eta Ustad ka mah. Eta Pak Ustad kunaon ya kayak gitu? Budak Saha nu go eta? tadi ya budak. Udah saha jauh kuring kemangihan. Kata dia nupatan. Uang eta hanya. Jauh liwat ka dieu. Geus balik lah. Nya keur putu. Balik ka imah. Ka mana balikna? Bareng mah motor na bos. Jadinya mau kita jualan. Kalau pun ieu tanpa ini ieu. Waduh baraha pina ya. Maksudna dirinya sebagai naon? Teu nyaho. Ieu. Preman ieu. Si abrek ieu, penguasa ieu. Berarti dirinya ge tarapal ka di dia. Ayo di dia budak mana ngaku di mana di dia?